Tusang kaja wala. Ai jerit teh pamajikan ai goblok eta mah lain letah goblok. Dan jika bisa jadinya. Keun meniluhurna juga raja. Lain kami nabi naon teu munasabah. Abah. Naon? Ayo urang teh ka mana, Wah? Dek usaha. Usaha naon? Teuing nuturkeun jelema pokona mah urang menyaon dari gaji. Ari mah ka mana, Wah? Mah ka mana? Pan maot. Ai mau teh naon? Ai mau teh naon? Maot teh dicana ku alo. Oh jadi alo bohongan ka mah. Iya mah. Teu bener bawang. Abong bebejit. Abong budak. Alo teh nu kagungan urang, nu nyieun urang. Urang teh hirup di maotkeun deui, kede hirupkeun deui di ditu. Itu Eta teh menita teh. urang ka alo atuh ieu ah. Dek naon? Oh urang nepungan emak. Emangna alo teh eta teh supir angkot? Burukan kubu. Hari tak emak basa dicana ku alo jeung kongkorongna. Udah alo teh copet. Ya, sia teh kabina-bina deui. Burukan serius. Alah, ampun. Ari tak basa emak maot ku alo dicana sareng gege. Berarti Menya si alo butuh tempe. Gege. Oke, juga ai tempe. Alah, Udah budak. Abah, naon? ujang yang disunatan, Abah. Oke, geus boga duit. Nah, disunatan mah lain ku duit ku peso. Apa eta teh nyunatan teh kudu diburuhan. Ada di sunat deh. Oh, ku Abah keretna atuh tong minta batur. Teu bisa jabena. Diajar. Geus gede kitu oh ka becus. Nah, abong bebejit. Ya, jelema di dunia teh geus kabagean masing-masing ahlina. Aya anu ahli nyunatan, ahli seni, polisi, tangtara, tukang tani, supir, eta teh nyambung jeung pangaputuh sadaya. Pada buka kalian. Anu ngawarung, anu dagang, nu meuli. Tak kitu hirup kubu di dunia teh mah tak cing aya gunana hirup teh kudu balarea. Pada buka kalian. Kudu boga-boga, kudu masing-masing boga keahlian. Iya. Anu manfaat. Gitu. Abah, Naon? aya disunatan Abah buru-buru. Heeh, kayak tenang, geus boga duit gede. Nyongkeun apa aja. Dia wae dina ujang mana mah cari sunatan. Teu meunang maca Quran. Temenan haji. Cara disunatan. Wah. Cuk saha teh. Diajar mah keun bae can disunatan oge. Budak ieu, budak nanti untung. Apa maca Quran mah kudu abdas heula cenah. Heeh, ada rek abdas heula, teh henteu. Nu penting mah diajar. Budak lagi untung. Ai diajar mah. Hah? Iya. Wah, eta diajar alif ba ta sa jim ha ho. Cagini. Teh huruf hijaiyahnya. Iya. Heeh. Alif, Ba ta, sa ai alif teh bisa dibaca a,
bisa dibaca I, bisa dibaca U. Alif teh. Nya. Jadi sok abang bacana. Eja. Alif jabar A, alif JRI, alif PSU. A I U. Tak itu. Alif naon teh? Alif JRI. Alif jabar A. Alif PSU. I A U. Bisa dibacaan, bisa dibacain, bisa dibacaun. Lamun hayangin Bisa ditawin atau bisa alif harapan nun. seperti Alif nun mati jabaran. Atau alif tawin jabaran, alif tawin JRI, alif tawin PSU. anterkeun Aniun. ayo Ulah bawa malongnya. Budak teh. Sekarang jadi lambe. Ayah ada, ayah alif harapan nun. mode Alif nun mati jabaran. Sok apa diajar? Sejajar. alif nun mati katabrak Dibelenggu. Itu katabrak dari anak kasih. nepi ka pokojehan Bapak Ujang kalau B tangwin jabarban B tangwin jebin B tangwin pesbun bantingkeun Bandingmu. Babibun bener Meni awam pisan kena agama. B jabarba B jebin B pesbun bakaka Babimu. Ulah bapak orang sih kena masjid. lain Yahudi nu aya di Israel anu kudu dipaehan ku lain tapi sifat-sifat Yahudi nu aya dina hate si lain Nah, ya kita Yahudi dina hate urang. kulu mauludi yuladu ala fitrah Naon hartosna teh?
kulo dirinya teh jama teh eta teh jama teh sadaya bareng kabeh oh eta jama teh jadi kasakabeh sakabeh jelema nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih oh kabeh oge bersih seperti bapak tani melak pare nu dipelakeun pare tapi nu heula jadi mah bebeluk jeung jukut anu teh dipelak gede teh dileuwih bakal jadi jeung gede-gedena teh sok ngaleuwihan nu dipelak oh eta teh sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih indung bapana sok ngadoakeun cing soleh cing bener cing bagus sing cageun ta eta nu dipelakeun ku indung bapana tapi kade aya anu jadi dina hate jelema tanpa dipelak naon di acarana syirik pidik jahil kadiaya iren panasen bedegong rurumpak kupat cimuat ujug ria takabur nyaci maki ta eta jukut-jukut anu jadi tanpa dipelak mun diantep ngagedeanana leuwih ti dipelak oh eta teh bakal leuwih kandel eta teh oh bukan teh jadi dikun payakun teh sarua bareng hade jeung goreng ngan goreng sok miheulaan panggedena goreng milaan halus bener bapak tani sok ngarabet lamun teu sanggup ngarabet muruhkeun ka batur kasaha lumatak mun anak hayang jadi soleh mun teu bisa kadiri ku indung bapa pek sakolahkeun jeung pasantrenkeun oh nya lumatak realisasi dina sedekah bumi ieu teh lobakeun barudak cenah sarakola tur masantren supaya engke kahareup bisa ngelola ieu masjid anu sakieu mewahna oh gerak giring ke kiai bener sarana geus sadia kantun weh ayeuna barudakna sabab ieu nagara teh ngabutuhkeun nyaeta sumber daya manusia nu berkualitas anu handal nu handal bener bener teh moal kopi cicingan inum mah lain nya tong dicarekan kakak karunya nu sarua usahanya sarua teh urang usaha ieu urang pamulihan sajabana tinggal wujudkeun tina kokohna persatuan jeung kesatuan dina peuting ieu ibadahna gede bisa mukakeun lapangan kerja naon lapangan kerja di antarana apaan itu tingali naon ngeunaan ekonomi anu jualan loba ngajajar anu apaan eta teh milu hirup oh bener bener teu saeutik ibadah teh bodas gede nya kan bener ucap anu usaha keur mana-mana pamajikanana di belahan teu es sawaja aing anu jualan bener ibadah gede gitu geus tah sejarah ti para wali nepi ka kieu kumaha nya oh ningkatkeun perekonomian rakyat ya melalui hiburan hiburan wayang pan tenan karasa urang ku sadaya alah manalah aya hujannya bagus ya keun bae barokah teh yang harap-harap keturunan daging teh Diantos Santos ku sadaya pan ngomong ku ahli tani wah ahli tani mun rek melak pare Pawang kacebong bawang deui bener kene da ujungna ieu mah geus waktuna da kuat nyarangan anu ka wayah kieu lain ai di Jawa Tengah mah pan wayang kulit ayeuna urang bieu mencinta kana wayang goleng nuhun si goreng ieu teh Sunda bisa Jawa bisa
Palalintar orang dia bener. Sulana saya. Oh. Ay jawab. Wilujeng dalu lan wilujeng midhangetaken lakon ingkang menika. Sugeng dalu. Sugeng dalu apa kayak Nah, itu Jawa Barat pemerintahanku A. Wah. Jawa Tengah mah ku O. Oh, beda nanti gitu. Surep dotok pitono hanengi kang kae koa di dosa purwa. Raden Arya Bratasena Mara Jalamarapana Balarasan Dasana nong totbo Beda nanti gua. Baheno Bolotot Bari nyemplung. ya gitu ya Bari kebenaran ya Waranggono na ya Waranggono Waranggono ada dua mau dijawab Waranggono. oh dia udah presiden Jawab Waranggono. wilujeng gitu ka bapak dalang tus di Tegal dalang mantep saudara sono bapak dalang anu Suroto Joko Edon Edan Dalang Jahaho padi. Ayub Bayu Haji dalang gitu Dalang. kamari aya di TV ini Bayu Haji Bayu Haji dem. dalakon kumbakan lena ya Ulang. tak gitu euy urang mah penting ieu nya mudah-mudahan para yang Yosua ada memiliki tani sing langkung cekir seperti hasil kalabuan Amin. kalabuan namanya cakang pikeun alah loba CS nya si cepot menjadi Wah, dia maka akan kalau baraya. ngan di Jawa Tengah Jawa Timur si cepot Bagong Bagong ngan bungsu di dia mah kecikan si cepot mah Ngareng tecika. tak gitu keun bae da teman teh nyaho lahirna tanggal sabaraan teh nyaho Ya. Urang raya apa? tak gitu euy Ciri khas. mudah-mudahan kapayun jasa tepang deui hapunten Amin. bilih beda cara sareng urang dieu Beda koki, beda masakannya kan. ciri sabumi cara sadesa Jawa dah tutung wirita sajarana teh apa heuh Sumu. gitu alah yang ada yang tinggal sadeuna Satu. Gerana salin. Salin. tadi dicecep ke panitia Ya. pakai beli baju Ya. Aduh. Bener gaya isi salin malah. Ya, kawas badan bawah. karpia anu penting mana hiburannya ada lupa oke tanpa hiburan Awas. Kader. Reur Pakai karpia dari hujan mau. Omat ulah jadi kenangan Dagang balai kenangan gitu. ulah cara tadi ningan dikeplos-keplos era Oh nya. ulah gitu urang bisi dewe ngamuk ke dieu Dagang balai di kenangan. Pak Haji Nur Rahman Tukang tenan. nya donatur teh pangagung Kacaran paku. kan paku kapan bulan Pada bulan. wah sadaya para pemuda para pemudina Ya. isi ningan rempuk jukung syawilan sabilulungan tenyan Potong royong nanti benar kan. jadi suri tauladan ke desa-desa nu sedena Semua. dina segala widangnya bisa ngawujud pangwangunan anu sakitu megahna Sakitu megah. kantun ngamulena Masjid At-Taqwa. ya kudu dibayar dewek Lain. Datuk tukang kenang teh capeun.
mayar tinggal teh. Oh satu orang digawe capek. Ini digawe bagainya capek tapi pan kudu aya buruhan. Kudu aya buruhan. Sabaraha sabalekukna. Sabalekuk seperti apa dina jaipongan aya belekuk, aya bangkong, aya bapak. Mana nama pakai? Ode kieu bapak tulang batilikeun. Mundur. Maju. Jaipong. Belekuk. Belekuk. Tas belekuk gitu teh sabaraha teh? 20.000 sabalekuk. 20.000 sabalekuk. 20.000 sabalekuk. 2 kiloan Oh bawah. sakitu? Nya tas sakitu teh 20.000. Lamun 2 kitu, 40. lamun 3 kitu, 60.000. lamun kitu nang resep Atuh mahal balekukna. Kali itu pada dari sok meuli gawe kemarahan Kang teh. 100 ribuan. Nah, saya tiket itu kan 5 balekukeun. 100 ribu teh mau berapa? 5 balekukeun atuh. Da makarasa Oh 5 kitu. Oh lamun ngeunah tuluikeun. Kode duit ke paneuri oke? Cobaan. Rin, mere 5 balekuk 100.000. Lumayan ada beli bawah. Nah kudu meuli dagang garandung. Beli apa? Sampai 5 balekukeun. Dua kali. Jadi 5 balekukeun. Oh, apa dina MOU? Naon? Memorandum of Understanding. Naon dina perjanjian? Kesepakatan teh ceuk dewek lamun ngeunah tuluikeun. Teu bisa. Duit paneuri. Kudu perjanjian. Nah saya mun diblon. Kudu perjanjian deui da canitakeun. Dasar idiot. Idiot naon? Da urang pada lumpuh. Alah. Wes ngaborong ya. Apa boleh mun ngaborong mah? Ngaborong meuli 6 jutaan. Sok bae. 6 juta teh sabar berkuk. Ya 200 balekukeun Kang teh. Anjir loba deui gitu. Mending coba. Moal ana cangkeng gitu. Moal Paduli aya ngabalik ti pamulihan juga ngederedek wae cangkeng. kan bae daya rogas. Meuli 6.000 siapa? 200 balekuk. 200 berkuk. Oh, sok sia. Dua kali. Tenang ya dalam banyak. Kudu make gaya tuh. Alah. Oh, tu kuning alah. Alah. Borokan teh kumaha? Oh, ujung-ujung pendek hujannya. Oh. Ada yang menjaga mantap. Alah. Oh, ada susayung menyiksa dia. Waduh, nah ya kebeng-beng kawas wayang kulit. Tapi kan nyempring. Oh, wayang kulit itu ya, yang gigir.
ulah lajon nanti harap di tukang yang boleh pada digigir Bebas ceria. bumi kunjang gajing langit lap-lap katon Po bapak dalang Asep Sunan dan Sunan Kalibolena. Aduh. Kalau tidak itu kan luas. nun kali dia beri nun sunan kali loteng Sok-sok kan gitu. Sok Jawani. Pasian alas ya kan. Merajang usahanya kurang dia orang pemerintah. Amin.